Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun nami abdi Anissa Oktaviani di kelas 11 IPS 5. Ngadegna abdi dina ieu waktos bade ngadugikeun biantara anu temana kabersihan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Langkung ti payun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala sabab atos maparinan kasehatan ka urang sadayana. Teu hilap oge sholawat sinareng salam ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina ieu waktos abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Janten urang sadayana kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadayana tiasa ngajaga diri tina sagala panyakit. Kumargi kitu, urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayuna ti kawitan ayeuna keneh. Aya dina salah sahiji hadis diterangkeun, Anna dopatu minal iman. Nu hartosna kabersihan teh sabagian tina iman. Tina hadis eta urang tangtu tos ngartos maksud jeung tujuanana nyaeta urang kudu bersih atawa suci tina sagala kokotor, boh hadas ageng atawa hadas alit anu nyebabkeun urang janten teu suci. Bersih eta sadaya teh anu didasarkeun tina bersih jeung sucina urang sareng lingkungan sakitar urang. Salian ti ngajaga kabersihan lingkungan sakitar sareng awak nyalira oge, urang kedah ngajaga kabersihan sakola. Urang kudu ngajaga oge kabersihan sakola. Urang kudu make cinta kabersihan sangkan urang ge milu bersih, bersih dina hate, bo bersih dina perilaku. Kabersihan teh aya mangrupa-rupa macemna. Nyaeta nu kahiji aya bersih hate, anu kadua aya bersih jiwa, anu katilu aya bersih raga, sareng anu kaopat atawa anu terakhir aya bersih rohani. Tah, urang mah kudu janten jalmi anu kaasup kana jalmi anu bersih sadayana. Amin Allahumma amin. Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasayan urang sadayana. Sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti Allah anu Maha Welas tur Maha Asih. Cekap sakitu wae abdi nyanggakeun biantara ieu. Pamungkas pasinggem bilih aya basa anu kirang entep seureuna atanapi kecap anu kirang melenah rarapna mugia kersang hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.